Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana, pamirsa Tatar Sunda anu dirahmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha daramang? Alhamdulillah pamidaramang nya. Doa anu salawasna ku simkuring didugikeun ka pangersana Allah Subhanahu wa taala. Pamugi pamirsa sadayana salamina aya dina panang tayungan tur rahmat Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Salamina aya dina ginuru rahayu berkah salamet. Nah, pamirsa Tatar Sunda sadayana dina waktu sayana tepang deui sareng Mang Rahmat dina pidangan dongeng Sunda. Dongeng Sunda Mang Rahmat. Dina dongeng Sunda nu ayeuna Mang Rahmat saja ngaguar hiji dongeng pangalaman simkuring kapungkur pangalaman Mang Rahmat nuju anom. Nah cenah Mang Rahmat ari ayeuna tos teu anom, mohon tos teu anom ayeuna. Cirina atau napi tawisna Mang Rahmat tos teu anom naon panginten ieu gadona tos akaran. Itu panginten pemirsa sadaya. Dongeng anu saja diguar nyata iya pemirsa Tatar Sunda sadayana kapungkur simkuring nuju sakola nya di Madrasah Sanawiyah sekitar tahun 1888. Simkuring biasa simkuring nyalira gitunya resep ameng. Oke simkuring sok kajak rancangan ameng dina waktu harita nyaeta diantawisna jalan-jalan gitunya jadi lelempangan mapai jalan ngukur jalan. Kamana cenah pamirsa Tatar Sunda simkuring jalan-jalan dina waktu harita nya lokasi anu dituju atau napi jantan hiji agenda jalan-jalan simkuring anu bari di sorang nyaeta Riung Gunung. Riung Gunung di mana pamirsa Tatar Sunda Riung Gunung. Nah Riung Gunung teh nyaeta hiji wewengkon nu aya di sapangkereun atau napi nu aya di wilayah sabudeureun atau napi di suku Gunung Tilu. Muncul patarosan tangtos pamirsa Tatar Sunda anu teu ninga mah pangintennya Mang Rahmat di mana Gunung Tilu teh sareng naha eta gunung teh disebut Gunung Tilu. Gunung Tilu teh pamirsa Tatar Sunda ayana di wewengkon Kecamatan Pangalengan. Naha disebatna Gunung Tilu margi gunungna memang katinggal upami di katebihan tilu gunung ngareneng nya upami di sorang ge sadarna memang eta tilu gunung teh pacaket gitu. Nyaeta aing disebat ngareneng teh berarti caketnya teu tebih nya sacaket-caketan ke gunung eta nepi jarak katinggal ti katebihan ai pas di sorang mah nya kitu we tebih boh antawis hiji gunung sareng gunung nu sanesna boh ti suku gunung ke puncak gunung nya anger. Gitu pamirsa. Tah simkuring dina waktu sarita ngajak rerencangan hayu urang jalan-jalan. Ayo teu seueur pamirsa mung sakabika nya kirang 10 jam lah. Ti sakolah harita start angkat pameh telepat tabuh 6:30 pamirsa. Jalan ka PLTA nanti Cikajangnya atau napi GI lah di GI harita teh teras ka GI teh di GI ka Cikajangnya nuhun ka Cikajang mapai tangga 1000. Iya istilahna mina tangga 1000 di PLTA Lamajang teh mung naha jumlahna 1000 simkuring tacan ngetang pamirsa Tatar Sunda hoyong terang atanapi
ngabuktoskeun leres teu eta tangga teh 1000 panginten katun sumping wae ka GI Cikalong atau nepi PLT Alamajang nya teras we mapah gedung nu aya arsa ti dinya dugi ka kolam sim kuring mapah kana tangga 1000 teras dugi ka kolam ti kolam lebet ka awi datar di wewengkon awi datar teras dugi ka ngalangkungan rantaya teras ka pasir Kihiyang di pasir Kihiyang beras ka suku Gunung Tilu tah pemirsa nya eta teras ka anyobna ka mana sateaca ka riung gunung ka mana sim kuring dugi harita nya titik nu kahiji sim kuring nyaeta ka Gambung teh nyaeta di wewengkon di suku Gunung Tilu nu kalebetna ka Pamida 4 Kecamatan Ranca Bali perkebunan teh pemirsanya di dinya teh tah dugi ka Gamung teras istirahat lah di dinya teh murak bebekalan biasanya tos istirahat tos leleson tos rehat sim kuring rencangan teraskeun deui perjalanan mapah pemirsa mapah nake kadang motong jalan teh itu da kumaha jalanna di perkebunan teh kitu tah pemirsa kitu tah nya teras gituan tak karasan aya katinggal aya tapak gitu nya aya jalan-jalan anu istilah teh jalan satapak pas di kalinya eta jalan sapatapak teh janten siga non teh paning ieu sate janten nu tadina siga sate kitu ada ieu jalan pamotonganna kitu jadi siga paning sate singket nah ieu carios pamirsa sadayana sim kuring eta nyorang perkebunan tepi ka Allah lamina pamirsa nyorang jalan teras aya lemur kitu nu kalangkungan teh mangsa perkebunan teh we dugi ka hiji wewengkon anu mun telepat mah eta teh gitu dina waktu saita disebatna riung gunung Tabuh Tilu pamirsa Tabuh Tilu sonten di sim kuring di sakola ti Cikalong Pangkalan harita tabuh 6:30 teh dugi ka riung gunung teh mapah teh pamirsa kaselang leleson di Gambung nu rada lamina teras di perjalanan kayak kitu mapah-mapah liren sakedap kumargi anu karaos dina waktu sarita teh nu rada nyeri gitunya karaos nyeri teh akibat dina lalampahan lami nyaeta tuur pamirsa tuur asa leklok gitu tah sarang dampah sampean nanaonan cenah atuy Mang Rahmat sanes nanaon da tadi da sim kuring teh yang jalan-jalan nu kadua teu uningan nah yen riung gunung teh caket teh tebih gitu hoyong kanu pangalaman pamirsa sanes mung saukur wartos aya riung gunung cenah mah jalan ti Gambung teh tembus ke Pangalengan teh eta anu janten panasaran teh sim kuring teh jalan ti Gambung tembus ke Pangalengan keun kana kendaraan mah tah dina waktu sarita teh hoyong mapah begitu hoyong nyorangna bari mapah teruskeun pamirsa kumaha Tabuh Tilu masih di riung gunung aduh bas naroskeun teh ka aya jami nu palangkung kitu nya ari ka Pangalengan cing teh tos caket saur eta nu ditaros teh geuningan Pangalengan mah tebih keneh aduh pamirsa teras wae mapah deui aduh nya teh lembur pamirsa ngan saukup jalan we sareng kebon teh dugi ka harita teh pamirsa Tabuh 5 teh teu acan dugi ka Pangalengan atuh kumaha sim kuring nyalira harita tos ngawitan raya paraosan anu naon namina teh euteup dina diri sim kuring nyaeta mimiti hariwang keung jeung sieun naon sieun kawengian pamirsa di perjalanan nyaeta di wewengkon riung gunung tos Tabuh 5 tos nuju sim kuring bingung gitunya bari jeung aduh tuur nyeri gitu sampean nyeri pamirsa kumaha tuh kalersan pamirsa Allah Subhanahu wa taala ngresakeun pasim kuring keur bingung yang naon kitu di limpudan ku kekasieun teh torojol teh pamirsa ti arah ti pangker aya mobil nyaeta petugas kehutanan gitunya terus di leuweung panginten kusim kuring dipegat terus nyarios we sim kuring teh
nyuhunkeun tulung ngerehing simkuring hoyong ngiring kana mobil dugi ka Pangalengan. Kalersan si anunya anak mobil teh naon namina teh sayogi gitu nya ngangkut simkuring dugi ka simkuring sarencang narahe kana mobil dugi ka waduh saur padalang mah pamiasa panginten paraosan simkuring da waktu sadita teh bingah amarwata suta bingah ka giri-giri atoh pisan gumbira wah pokona mah pas naik mobil mah gemplong pemirsa ka keung kacapek kasieun teh alah simkuring teh baringa hulang keneh eta oge lelemutan teh masih kene can pupuk ieu kabut pengajian nah biasa sadaya nu urang teraskeun deui janten tas naik kana mobil lami pamiasa perjalanan nganggo mobil oge akhirna dugi ka terminal Pangalengan teh sekitar tabuh setengah genepan gitu nya tabuh setengah genep teras didinya kalersan pamiasa ya elok nu bade ka handap simkuring oge memang lungsut tina mobil eta teras ngahaturkeun nuhun kanu nyandak mobil terus simkuring sarencangan naik elep dugi ka Cikalong Johar biasa saya setengah 7 itu kirang langkung setengah 7 alhamdulillah Gusti lungsur tina elep teh simkuring teh alhamdulillah muji syukur ka Allah ngerehing teu kawengian kitu nya teu kawengian di ronggeulo eta napi teu kawengian di perjalanan dugi kada upami teu dikersakeun aya mobil waduh ka kumaha duka jam sabaraha panginten dugi ka Pangalengan oge malahan komo dugi ka bumi mah ti istilahna ti Cikalong mah simkuring harita teh naik ojek weh wangsul ka bumi wangsul ka biasa eta begitu sakitu eta mah eta ngetang ieu we nya naon kitu nya duka dongeng Sunda Mang Rahmat anu dongeng ieu teh dongeng mangrupikeun pengalaman gitu ya cari-cari pengalaman Mang Rahmat kapungkur pamiasa sakitu pakitan insyaallah kurang tepang deui engke dina pidangan dongeng-dongeng anu sanes nah kritik saran atanapi naonnya mangga diantos di komen we ieu di channel Tatar Sunda channel urang sadayana hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.